wabarakatuh. Abi Marsya di kelas 10 badai ngadongeng tentang si kancil. Jadi dina hiji poe teh aya satu disebut pinter namina kancil. Nah, saperta teh kebetulan haus. Nah, bade nginum. Nah, di payuneuna eta aya cai walungan anu rada kiru. Nah, pas si kancil keur nginum ujug-ujug beuteung teh ngarembak lapar kruk nah beuteung teh. Nah ini si kancil teh mikir, duh ya beuteung kuring geus kukurubukan ya, berarti kuring lapar, kuring hoyong dahar. Nah akhirna si kancil teh mikir kumaha carana meh bisa. Jadi aya kebon bonteng kan, bonteng teh kadaharan ka beukina. Di payungan walungan teh aya kebon bontengna. Jadi si kancil nangan cara kumaha carana meh bisa mentas kaeta walungan teh ya. Akhirna si kancil bari ajrengan ngomong, "Oh, kuring boga ide yeuh." Nah, akhirna si kancil teh ngajorowok, "Hei buaya, sok sadayana gerak ka luar. Ya daging yeuh." Nah, awalnya mah naro bari hiji pun eta aya. Nah, basa jorowokan kedua, aya hiji buaya anu naek ka luhur ngomong, "Karandeng kieu cenah, berang-berang kieu keur sare ngeunah-ngeunah diudangkeun." Akhirna datanglah si ieu ketua buayana ngomong, "Naon kancil, rek nangan masalah cenah. Tong nangan masalah bisi bae urang di dieu." Akhirna si kancil teh ngomong, "Ieu ngomongna teh. Kieu buaya, jadi abdi teh hoyong babagi daging segar di dieu teh. Jadi si pangkumpulkeun kabeh buaya-buayana meh kebagian rata kabeh dagingna." Akhirna tanpa pikir panjang kabeh buaya naraek. Nah, si kancil mere instruksina kieu, "Sok gara bararis heula urang hitungan kuring," gitu si kancil teh. Nah, akhirna si kancil teh bari lempang kaluhureun tonggong si buaya bari ngitungan. Nah, pas geus nepi di kebon bontengna, si kancil teh ngomong, "Ai maraneh kunaon cenah, kan geus jelas urang teh teu mawa, urang teh kan teu mawa daging segar." Daek dibobodo si kancil. Nah, akhirna buaya teh kaleugeut. Nah, si ketua buaya ngomong, "Awas we mun kapanggih jeung urang sekali deui ya maneh kancil," si buaya teh. Si kancil teh mikir panjang.